atuh ari Arandika keukeuh hayang ngangkat kula jadi ratu mah. Kula oge teu bisa nolak. Tapi kumaha kula teh nya loba keneh urusan di luar. Kudu buat direngsekeun, cek Bimara. Sanggeus manehna diangkat jadi ratu siluman sireum kararangge. Atuh Ratu Gandawangi jeung para inhong sireum sejenna teh meuni barungah. Hidup Kanjeng Ratu Enden Mar'ah. Hidup Kanjeng Ratu Enden Mar'ah. Hidup Kanjeng Ratu Enden Mar'ah. Cek para inhong sireum saur manuk. Ratu Gandawangi tuluy hudang nangtung. Para inhong siluman sireum oge narangtung. Maranehna nyarampeurkeun ka Bimaraah. Tuluy Bimaraah teh diharangkat ka luhur bari pating gorowok. Hidup Enden Ayu Mar'ah. Hidup ratu urang. Hidup ratu urang, hidup ratu urang anyar. Cek para inhong sireum meuni barungah. Ngan Bimarahna jadi ngarasa reuas lawang. Geus turunkeun kula sin ragrag. Cek Bimaraah. Atuh ari geus kitu mah para inhong sireum teh nurunkeun deui awak Bimaraah. Tuluy Bimaraah leumpang diuk dina kursi singgasana gading girang kancana. Bok Bimaraah nyarita gayana oge ayeuna marobah, cara ngomongna gagah, maklum geus jadi ratu teh. Dengekeun ku sakabeh rakyat kaula. Kula nganuhunkeun lantaran Arandika geus percaya ka kaula sampai ngangkat kaula jadi ratu Arandika. Cek Bimaraah eureun heula nyaritana. Ratu Gandawangi jeung para inhong sireum sejenna katut para prajuritna anu aya di dinya katempo marandeko rek ngaregepkeun pangandikana Bimaraah anu geus diangkat jadi ratu. Tuluy Bimaraah teh neruskeun deui caritana. Seperti nu disebutin tadi ke kula, yang kula ayeuna teh masih keneh loba urusan di luar. Ku kituna, jang ngisi kakosongan kekawasan di dieu, kula tetep percayakeun ka Nyai Ratu Gandawangi, pikeun ngawakilan kula ngahieuk dayeuh ngolah nagara di dieu. Cek Bimaraah eureun deui nyaritana. Ratu Gandawangi rek ngap ngomong, tapi kaburu dipiheulaan deui ku Bimaraahna. Anjeun teu meunang nolak Nyai Ratu. Lantaran naon anu diomongkeun ku kaula teh mangrupakeun parentah ti kaula salaku hiji raja. Salaku hiji ratu maksud teh. Cek Bimaraah. Atuh Ratu Gandawangi teh geus teu bisa kumaha-kumaha deui ngadenge caritaan Bimaraah kitu mah. Teu pinu damel atuh nun. Cek Ratu Gandawangi. Ayeuna samemeh kula pamisi, kula rek mere heula amanat ka Arandika kabehan. Arandika kabehan kudu taat kana parentah Ratu Gandawangi. Lantaran naon anu diparentahkeun ku manehna sarua bae parentah ti kaula. Kumaha ngalarti? Cek Bimaraah deui tegas. Kahartos. Kahartos nun, kahartos nun, kahartos. Tembal para inhong sireum saur manuk. Nya syukur atuh. Ayeuna kula rek permisi, tapi ieu teh lamun hiji waktu kula butuh Arandika, kumaha cara ngangkirna nya? Cek Bimaraah deui. Ratu Gandawangi leumpang ka hareup cedok nyembah. Geus kitu Ratu Gandawangi ngangkat leungeunna ka luhur. Breh dina dampalangan Ratu Gandawangi katempo aya kalung anu bandulna permata warna hejo. Tuluy kalung permata teh diasongkeun ka Bimaraah. Ieu kalung permata pusaka perlambang kerajaan sireum nun. Anggo ieu kalung ku Kanjeng Ratu Maraah. Upami peryogi bantosan sim abdi sadaya kantun usap bae bari sebatkeun nami abdi. Tanuan deui sim abdi sadaya bakal dongkap nedunan kana pangangkir panjenengan. Cek Ratu Gandawangi bari ngasongkeun kalung permata ka Bimaraah. Bimaraah meuli bunga. Tuluy gap kalung anu diasongkeun ku Ratu Gandawangi teh ditampanan ku leungeunna. Rap langsung dipake. Sapada harita rupa Bimaraah katempo jadi robah. Bimaraah katempona leuwih ngora jeung geulis, malah katempo cahayaan sagala. Tuluy Bimaraah teh pok nyarita. Nuhun pisan ya Ratu, nuhun pisan. Kula rasa pisan makena. Urang lembur mah pasti moal kabeuli kalung kos kieu mah moal kabeuli. Cek Bimaraah. Hatur nuhun upami katampi mah nuhun. Nya sami-sami Nyai Ratu. Ayeuna kula rek pamit miang. Tapi ka mana nya jalan keluar ti nagara teh? Cek Bimaraah deui. Keun cuang dijajab ku sim abdi bae sadaya nuhun. Cek Ratu Gandawangi. Nya syukur. Hayu atuh cuang dit aya keneh. Cek Bimaraah. Sumangga nun. Tembal Ratu Gandawangi. Ratu Gandawangi tuluy malih ka para anak buahna. Sakabeh wadia balad. Hayu cuang jajab Kanjeng Ratu Enden Mar'ah ayeuna. Cek Ratu Gandawangi ka para anak buahna. Sumangga, mangga. Tembal para anak buahna saur manuk. Atuh tuluy Bimaraah teh leumpang kaluar ninggalkeun karaton. Leumpang na meuni gagah dihabing-habing ku para wadia balad sireum anu katampo bari hiji-hiji meuni panjang.
Gancang na carita Bimarah jeung rombongan sireum teh geus anjog ka lawang nagara sireum. Pok Ratu Gandawangi nyarita, parantos dugi nun, ieu lawang kaluar ti nagara sireum teh, cek Ratu Gandawangi. Nya tuh Nyai Ratu, nuhun pisan. Ayeuna majig aran nikah baralik deui ka nagara. Kula rek nuluykeun lalampahan, cek Bimarah. Sumangga sing atos-atos di jalanan nun, upami periogi bantosan ti sim abdi, kantun angkir bae, tanduan deh sim abdi sadaya bakal dongkap. Cek Ratu Gandawangi deui. Nya nuhun pisan nuhun. Ayeuna kaula rek liang nya. Cek Bimarah deui. Semangga kaula nuhun sing atos-atos. Cek Ratu Gandawangi. Nya nuhun aran di kau ge sing hati-hati ngajaga nagara. Hayu kaula mangkat ayeuna. Cek Bimarah bari tuluy kaluar tina liang sireum. Najan liang teh leutik, tapi rarasaan Bimarah mah siga nu gampangeun pisan. Ratu Gandawangi jeung para rahayatna terus ngawaskeun inditna Bimarah. Sampai ka Bimarah teu katempo deui. Satuluyna para siluman sireum teh baralik deui ka nagarana. Tinggalkeun bae kaayaan bangsa siluman sireum mah, ayeuna cuang tuturkeun bae lalampahan Bimarahna. Kocapkeun Bimarah teh geus aya deui di luar nagara sireum. Harita Bimarah meuni kaget lantaran si horeng manehna teh geuning aya di hadapeun hiji jurang anu sakulilingna pinuh ku batu-batu marencos. Bimarah nenggak ka luhur, breh gawir aya di luhur pisan meuni jangkung. Bimarah ngahuleng, si horeng aing teh aya di hadapeun jurang. Eta batu meuni marencos kitu. Cek Bimarah bari nempoan sakuliling eta tempat. Bimarah ngahuleng, manehna karek inget waktu kajadian manehna ragrag tina gawir teh, waktu rek newak kerenci aneh teh. Harita manehna hampir bae katinggang batu gede tina luhur pasir. Heuh aing karek inget. Harita basa ragrag teh aing rek katinggang batu gede. Kamana ari kuda aingnya? Buat tiwas eta kuda teh. Gerentes Bimarah ngahuleng deui keur kitu manehna inget basa Prabu Durakumala nyalukan kudana ku cara huhuit. Basa harita si Prabu Ontolohot teh ngageruan kuda ku cara huhuit. Soban bae sugan bae sarua kuda aing digeruan kitu. Gerentes Bimarah tuluy nurutan huhuit kos Prabu Durakumala tetela bener. Cacap Bimarah huhuit kadenge sora kuda hihiem dibarengan ku sora sepatuna anu pating kotoplak. Teu dida breh katempo kuda Bimarah nyirorot turun ti awang-awang. Crek sukuna nincak lemah. Kuda sigeuna bungah nempo Bimarah salamet teh. Kuda kadenge hiem tuluy nyampeurkeun ka Bimarah nyiuman pipina. Bimarah kagagas nempo kalakuan kudana kitu teh. Eta kuda tuluy diusapan tonggongna bari nyarita. Tos dimana bae maneh teh euy kuda? Cek Bimarah bari ngusapan tonggong kudana. Kuda hihiem deui. Meureun teu ditu mah nembalan, tapi Bimarah oge teu ngartieun. Geus kuda sok indit bae. Ulah melang ku kasalametan Silas Maya. Ka si Prabu Ontolohot oge. Sarua kuda teu melang geuning. Bisi main oge kasoran. Cek Bimarah bari tuluy celak naek kana tonggong kudana. Hayu kuda mangkat euy. Bimarah narik ka dari kudana. Kuda kasada hihiem. Tuluy ngapung lalaunan ka luhur. Najan naik ka awang-awang oge ari sora sapatu kudana mah pating kotoplak kadenge. Can oge jauh Bimarah jeung kudana ngapung ujug-ujug katempo ku Bimarah. Di luhur siga aya nu ngalayang ragrag. Bimarah ruas. Itu naon kuda? Siga aya nu ngalayang ragrag euy. Cek Bimarah ka kudana. Kuda ngarandeg ngangkang di awang-awang. Ari nu ngalayang ragrag di luhur teh katempo beuki deukeut. Si horeng eta teh Prameswari Maung Nyimas Permata Asih teh anu diragragkeun ku Ki Jagatsetra. Jadi kajadian ieu teh hampir sawaktu jeung harita Ki Jagatsetra ngalungkeun Nyimas Permata Asih kana jurang. Bimarah ruas nempo kajadian kitu teh. Kuda si horeng teh awewe euy. Turungan kuda karunya. Cek Bimarah ka kudana. Kuda hihiem tuluy nyirorot deui ka handap ngudag Nyimas Permata Asih anu keur ngalayang ragrag. Awak Nyimas Permata Asih teh beunang dirawel ku suku kuda.
Tuluy kuda terus ngalayang turun lalaunan, blug, awak Nyimas Permata Asih ditunda dina luhur batu. Bimarah loncat turun tina tonggong kuda. Tuluy ngadeketan Nyimas Permata Asih. Sahaya we teh nya? Sigana malin manusia. Cek Bimarah bari tuluy dongkok mariksa kaayaan Nyimas Permata Asih. Breh ka tempat jelas. Baju anu dipake ku Nyimas Permata Asih teh loreng totol-totol siga bulu maung. Bimarah ngarenjag. Buah-buah siluman maung ya teh. Eta buktina baju nu dipakena oge siga bulu maung. Bimarah terus ngahuleng mencrong, tinggalkeun bae suganya. Heuh da imah siluman maung musuh aing. Tapi lamun ditinggalkeun karunya oge sarua makhluk Gusti. Garentesna deui. Bimarah tuluy mah ngaguyah-guyah awak Nyimas Permata Asih anu masih keneh tacan sadar. "Hudang euy, hudang." Cek Bimarah bari ngaguyah-guyah awak Nyimas Permata Asih. Kulisik Prameswari hudang luak lieur ret ka Bimarah. Pok Nyimas Permata Asih nanya, "Kuring aya di mana? Ari anjeun saha?" Tanya Prameswari bari panonna mencrong seukeut ka Bimarah. "Ji, atuh salah Andika nanya ka kaula mah. Kula nu kuduna nanya ka Andika. Andika saha? Nah, sampai ragrag ti luhur gawir." Bimarah kalah malik nanya. Prameswari ngahulang sakedeung, "Bray, manehna ingat kana kejadian sewaktu manehna dialungkeun ku Ki Jagatsetra ti luhur jurang. Ingat kana hal eta, rei be paroman Prameswari teh jadi beureum siga nu ambek." Pok nyarita ka Bimarah. "Kula teh Prameswari di Nagara Maung. Kula dicelakakeun ku patih anu hianat ka kaula si Jagatsetra," tembal Prameswari. Bimarah ngajanghok ngadenge ieun anu dihareupeun manehna teh si horeng Prameswari kerajaan Siluman Maung anu ayeuna rek dihontrog teh aku manehna. Si horeng Prameswari kerajaan Siluman Maung anu jahat kudu dikumahakeun ku aing ayeuna nya makhluk teh. Gerentas Bimarah bari ka tempo ngahuleng. Nempo Bimarah anu aya di hareupeunna kalah ngahuleng. Prameswari nanya deui, "Kunaon anjeun siga nu kaget?" Tanya Prameswari. "Ya dengekeun, sabenerna mah kula teh musuh Andika. Kula teh Mahapati kerajaan Siluman Badak. Malah ayeuna teh kula rek indit ngajoro ka kerajaan Andika. Kulantaran Raja Andika Silodapati geus wani-wani ngiwat si Lasmaya." Cek Bimarah tapi nyarita kituna teh bari jeung katempo kalem bae. Prameswari reuas ngadenge kitu teh. Pok manehna nyarita, "Anjeun salah lamun ngamusuhan salaki kaula Kakang Lodapati. Lantaran justru manehna mah anu jadi korban dipitnah. Lain manehna anu maling awewe anu disebutkeun ku Andika tadi mah, tapi si Jagatsetra anu ngajar rek adu domba kerajaan Siluman Maung jeung Siluman Badak." Cek Prameswari. "Ah, kunaon bisa kitu?" tanya Bimarah. Prameswari tuluy nyaritakeun sakabeh kajadian di alam Siluman Maung. Ti mimiti Prabu Lodapati anu datang dina kaayaan Tatu, terus kerajaan Maung diserang ku Prabu Durakumala sampai ka Prabu Lodapati dipateni ku Ki Jagatsetra. Nepi ka kajadian ayeuna manehna dipiceun kana jurang. Tah kitu kajadian di Nagara Maung teh. Kula mah yakin nu maling awewe anu disebutkeun ku anjeun tadi teh pasti si Jagatsetra anu ngajak pikeun ngadu domba. Cek Prameswari mungkas caritana. Bimarah ngaulang deui bae. Lamun kitu mah bahaya tuh. Si Jagatsetra teh bisa ngamanfaatkeun si Lasmaya anu jadi tawan manehna pikeun ngancam Prabu Durakumala. Cek Bimarah. Nya bener pasti kitu. Kuring yakin pisan lantaran si Jagatsetra mah memang licik. Bimarah ungut-ungutan. Lamun kitu mah ayeuna anjeun geuat ilu jeung kaula ngajorok Nagara Maung. Kula rek ngabebaskeun si Lasmaya jeung Prabu Durakumala. Sakalian rek nyangkala kongkos Jagatsetrana. Cek Bimarah. Teuing kumaha ayeuna mah wawanan Bimarah teh asa gede pisan. Nya kuring satuju. Salian teh eta urang kudu ngadamekeun mumusuhan antara Siluman Badak jeung Siluman Maung. Teu meuli ayeuna mah kudu jalani dulur. Cek Prameswari. Nya geus geuat anjeun ilu jeung kaula. Cek Bimarah deui. Tuluy Bimarah naik kana tonggong kudana ti heula dituturkeun ku Prameswari anu terus naik diuk di tukangan Bimarah. "Hayu kuda mangkat Cek Bimarah bari narik ka dari kuda. Saterusna kuda hihiem tuluy ngapung. Najan kitu suara sepatu kuda nama kadenge pating kutoplak siga bae anu lumpat dina luhur lemah. Cak urang tunda heula.
ayeuna caturkeun kaayaan di alam siluman maung. Harita perang campuh antara siluman badak anu dipimpin ku Sumarna ngalawan siluman maung anu dipimpin ku Nyi Santana jeung Santanu katempo beuki dagot. Sora pedang jeung pakarang sejenak anu diaradu kadenge rame pating pelantrang. Disusul ku sora anu pating keluar pating jarerit di dua belah pihakna. Meureun anu kabeunangan ku pakarang musuhna masing-masing. Tobat, ampun, tobat. Cek anu pating garoak di dua belah pihakna. Teu jauh tidinya Sumarna oge katempo masih keneh tarung ragot ngalawan Nyi Santana jeung Nyi Santanu. Katempo lantaran dikuluyuk kuduaan anu sarua saktina, Sumarna mimiti kadeseh. Malah sababaraha kali hampir kabeunangan ku sabetan karembong sakti bogana Nyi Santana atawa ku pedang bogana Nyi Santanu. Pelentrang kadenge pedang Sumarna nangkis karembong sakti anu disabatkeun ku Nyi Santana. Karembong ngabelit kana pedang. Tuluy dikenyang satarikna ku Nyi Santana bari ngagorowok. Kojor sia. Cek Nyi Santana bari ngabetot karembong saktina. Atuh awak Sumarna teh nonjong ka hareup kadeukeut awak Nyi Santana. Tapi Sumarna lain jago sakatiga. Barang awakna kabetot ka hareup teh suku katuh Sumarna rikat ngajejek dada Nyi Santana. Sia nu kudu kojor mah. Cek Sumarna bari ngajejek dada Nyi Santana. Hiup pak manggel pisan. Aduh. Cek Nyi Santana awakna ngadayag daga tukang disusul tepus ku peruk Sumarna anu ngahiuk ngahantem kana careham Nyi Santana. Cebet. Tenggelan peruk Sumarna nenggel deui kana careham Nyi Santana. Jerit Nyi Santana ngajerit deui. Aduh, tobat. Gobrag Nyi Santana rabuh nangkarak bengkang. Karembong anu tadi ngabelit kana pedang Sumarna resot. Keur kitu Sumarna oge ngarasakeun aya angin serangan ti belah tukang. Si horeng Nyi Santanu anu nyebetkeun pedangna ngarah kana tonggong Sumarna. Ciat modar sia. Cek Nyi Santanu bari nyebetkeun pedangna. Tapi Sumarna bener-bener lihas. Manehna langsung ngagiwar ka kenca, soyong katempo Nyi Santanu nyoloyong ka hareup kabawa ku tanagana sorangan. Sumarna teu micieun kasempetan. Manehna langsung luncat muter majong kana tonggong Nyi Santanu. Hiup cebrol. Tajongan Sumarna nenggal kana tonggong Nyi Santanu. Kubrag Nyi Santanu ngagubrag nang kobak. Aduh, kurang ajar sih ya. Cek Nyi Santanu umarurung. Barang rek ditimpa deui, ujug-ujug kadenge sora anu ngagorowok. Sia sakabeh pasukan badak. Geura nyerah sia kabehan. Lamun teu deuk nyerah, Raja Andika Sidura Kumala bakal kojor sia. Cek sora anu ngagorowok. Sakabeh pasukan badak kasuk Sumarna kaget ngareret ka pelebah datangna sora. Breh si horeng kejaga cetra anu muncul bari mau para budua Kumala anu geus teu walakaya. Bari jeung beheungna diasongan pedang ku kejaga cetra. Atuh sakabeh pasukan badak teh meuni leuwas. Ngan waktosna seep ieu dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakiranganna mugia katampi kalayan kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.